Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil waliyil ghaffar, wassalatu wassalamu ala nuril anwar wassirril asrar wa tiryaqil aghyar wa miftahil babil yasar Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Faqala ta'ala fi kitabihil aziz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jadi ngadeg-degi ya. Kasih ibu-ibu di dieuna ya. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah. Kalayan ridha Allah subhanahu wa ta'ala. Urang sadayana kempel di majlis anu mulia, majlis peringatan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bertepatan dengan haul guru kita yang mulia Kiai Haji Tubagus Mas Muhammad Rafi'i sakantenan sareng apakna ramana nyaeta Kiai Haji Tubagus Mas Muhammad Naria. Mugia aranjeunna dari pasihan ridha Allah subhanahu wa ta'ala, kalayan doa orang kisadayana. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Dina danget ieu pribados kapapancenan ya, ting diongkosan ting moal barang cedage ngawakilan alumnus Ar-Rafi'iyah pribados asana tahun 65-an 67 duika 70 80 sasarengan sareng almarhum al-maghfirah Kiai Haji Tubagus Mas Muhammad Rafi'i, guru pribados. Seueur pisan kenangan-kenangan manis ya, sasarengan sareng almarhum anu mana daya sanes hiji hal anu ku anjeunna dicarioskeun waktos harita pribados ngarencangan mantena biasa sok namu ya nepangan dina hiji wengi gitu. Aing ngaji mah henteu sim kuring teh ngan kitu we ngadangukeun dungkul tapi naon ngarencangan lah gitu. Anjeunna ngaos kitab-kitab mutalaah nyalira direncangan ku sim kuring bari ngopi ngudut bae sim kuring teh anjeunna ge tukang ngudut. Saur anjeunna ieu nung aya disebatna di urang dieu mah disebutna kapribraos teh nunung pannya nunung
lain beli parakan moal aya nunung moal kurang parakan nyebutna jaji gitu. Moal aya we urang kampung Duren yang nuruskeun ka mana cenah bumina manuk panunung cenah moal aya nu nuduhkeun ditu mah jaji teh ti saha boe eta ya ieu cenah dong ustad teh ngimpi cenah Impina kumaha dina hiji peuting cenah ustad teh ningali aya aki-aki keur ieu naon tah nyeuketan ragaji ku kikirnya baheula mah ayeuna kunaon ieu tanda cenah nu yen urang teh kudu ngasah otak pikiran itu tah ya diemut-emut ayeuna kahartos pisan eta ya impenan sang guru teh alhamdulillah ngabuktos kuiduna kasadayana alumnus anu kurasa hormati mudah-mudahan tiasa naon nuturkeun tapak lacak almarhum al-maghfirah ya nya urang kedah teras diajar ya tugas diajar lain sakadar barudak kungkul anak urang incu urang oge anu cacan anu tos kieu yeuh reot ya kudu bisa mudah-mudahan ku ayeuna kitu peningkatan ilmu agama Islamiah urang biasa ngaronjat ka ya eta rupina teh amanat ti terutama ka para putrana ka para putuna ka para naon santosna putu baonya tuh wayahna ya kedah narungtut ilmu agama anu langkung-langkung supaos marwah Kyai Haji Muhammad Rafi'i turun ka para putra putuna sareng buyut-buyutna tuturunanana ya Pak Ijak boga anak ulah ditah jadi insinyur wae ya kedah aya nu dipasantrenkeun ka Landaria supaya keturunan ieu tiasa mapanan kana tapak lacak karuhun-karuhun mudah-mudahan doa ti sadayana hatur nuhun ka ibu sareng bapak anu tiasa nyumpingan terutama ke alumnus Ar-Rafi'iyah ya dana sareng pemikiranana mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala masihan pahala anu berlipat ganda amin ya Allah ya rabbal alamin hatur nuhun oge ka ibu-ibu ka para remaja putra putri muga-muga eta remaja putri sing digaduhan jodoh ku Allah Subhanahu wa taala anu soleh amin amin kitu deui ibu-ibu anu sepuh ya ulah putus harapan ku pribados didoakeun mudah-mudahan kenging aki-aki anu soleh amin amin sakitu pi hatur mudah-mudahan tiasa ngapunten ka pribados assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam warahmatullahi